Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampangkeun Lestari Pengira Masari. Abdi bade ngaresensi buku awewe dulang tirande. Kenging Caraka penerbitna Giri Mukti Pasaka tahun terbit 1887 kandang bukuna 200 hiji. Di zaman baheula kacaritakeun aya hiji jalma anu namina Emang. Camat anu kawentar beunghar tur kasep. Lulusan di Oskia nu sok disebut Menak. Di kecamatan Emang aya salah sahiji kampung anu dinubuhkan ku urang Arab. Di kampung ieu aya hiji pasangan anu diangken aneh ku sabab lalakina geus kolot jeung goreng, tapi awewena kacida geulis bager tur someah. Loba nu hayangan ka eta awewe turunan Arab nu ngaranna Syarifah. Hiji wanci Emang datang ka padumukan Habib Caroge Syarifah. Maksudna hoyong ngabuktikeun yen Habib teh gaduh pamajikan anu kacida geulisna. Sabarang datang ka padumukan Habib kaleresan anu muka pato teh Syarifah tuluy Emang bogoh ka eta awewe turunan Arab. Sabang poe bulan puasa di kecamatan Emang teh solokan sareng sumurna rea nu saat Emang nu apal di padumukan Habib sumurna anu teu saat niatan bade ka padumukan Habib bade kangge hukeun cai kaleresan Habib teh nuju ka luar kota. Didinya kasempatan eta dianggo ku Habib ku Emang kanggo naroskeun kunaon eta Syarifah daek jadi pamajikan Habib anu goreng sareng gempot. Syarifah ngajawab, di adat urang Arab mah bendara istri teh sapamasihan sareng teu tiasa nolak ka bapa. Disalakeun teh teu kedah terang kumaha rupana. Abdi gaduh Caroge tos kolot sareng gempot satia kusabab kumaha adat Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanatna jadi urang teh kudu satia ka nu jadi caroge teu kedah kenging ninggali kumaha rupana terus ke bukan